Hayu gerasa radia mengpengker hirup di dunia, amal kersam perenjaga di akhir moal sulaya. Gening maot ngadodoho borosok di poho-poho, datang nate merenya ho ngageretak taya tempo. Taya berang, taya peting, taya raja, taya kuring, di mana ajal tuan sumping temenang tempo anaking. Horeng nyawa rejeng badan nuges lila babarengan, datang mangsa pipisahan paturai tineng amitan. Lain meren, lain sugan, da ieu mah kanyataan, kabeh pasti ngarandapan geuning awak urang pisan. Kaget rewas mata mencrong, renghap ranjuk menggah bengong, napas ngangsek nagenggerong, nu deket geus teka tembong. Horeng ieu teh sakarat dicabut ku malaikat, nyawa ngangsek mapai urat, teu aya daya keur lumpat. Kurenghap nu panganggesan, pegat sakabeh harepan, ngabengkang taya dayaan, rek kumaha pangharepan. Boromah keur suka bunga, ngatur nafsu seri bunga, beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barjah. Geus waktu ninggalkeun lembur menuju ka alam kubur, menangali geus diukur mahingkeur awak sakujur. Rek naon anu dibawa duit tawa sawah lega, menang ngumpul-ngumpul tea melaan nipu pasea. Menang tisuk struk tidung-dung, nu sok dipake adigung, kana sholat mata kliung, waktuna jakat mah embung. Ibadah ka teler-teler, nepi ka nyang hulu ngaler, lapur badan geus kemper, di tengah imah ngagoler. Ngajolopong di luruban
pangandiaran